Tuh ayo teh pagawean teh. Kamu tuh butuh ting mah geus hoream teh sekolot. Cangkeng kuat nyeri gitu. Ngomong-ngomong itu budak nu nganteran dunungan pokoknya tadi ya dunungan teh ningali sawah. Coba ieu loba hamaan kieu kudu disemprot dunungan can mere duit jeung nyemprotna lah. Pot kararieu itu sawah pot loba hama. Ileud ni loba coba. Da kukumahaan ieu. Tuh aing mah. Budak teh nilailah hayang nginum geus lapar ya. Betung. Seborang meuneunan itu mentak lapar nama betung teh Duh. Aing mah dundungan teh beda naon ieu jeung bapak aing ah. Bah. Heuh Jang, Ieu cai yeuh. oh ayo siapa tuh kadinya? Jeng, geus nu ane dinya Jang. Ya abah kadinya. Istirahat heula ya. Aduh. Oh di Arab-Arab kita tadi teh tuh. Ampun Eta bah. aya naon hungkul cai jeung kejo teh Jang. Henteu. Nah, sia mah atuh dalin jeung kejo mah aing teh nek minum hungkul juga beunteur. Atuh dibere bah. Aduh, aing mah Tuh dudunganna. kudu balik deui beurna da aing teh yang daang Jang. Kewe balik di urang ah. Atuh ayo eta sakit tuh mana ge nyokot bising capek di jalan da jauh. Oh capek bah. Aduh, aing mah. Tadi kumaha papagah dunungan. Dundungan teh papagah teh engke mere Maksudna arek ka dieu. arek ka dieu. Ada kan ka abah ge papeujeut teh kitu dundungan teh arek ka dieu. Maksudna abah mah rek nyaritakeun teh sawah teh Jang. Goreng itu loba hamaan can ge aya buahan geus diserang ku hama daunna. Tina jual we. Wah, beruntung ngadat mah ka aing dunungan. Sia sok nyiar-nyiar we ke aing dicarekanan ku dunungan. Wah bah. Amun urang dipecat teh barang daang di mana-mana ujung abah jeung emak. Rampok abah. Si goblok. Tamat udah sok jauheun atuh Jang. Kudu sok mikiran ngarampok penting mah urang mah aya pagawean nu halal ge urang gawean. Salahnya? Nyanyinya salah atuh ai boga prinsip kitu teh. Yes. Teu meunang aya mah da aya hukumna paok-paokna segala naon oge. Nah kitu. Bari nungguan dunungan apa narek ka dieu nyusulnya urang haricing heula lah di dieu istirahat abah ge capek nyanjang ieu teh. Bah. Bah. Hampura urang arek balik deui. Arek naon si maneh ban geus eueuh pagawean di imah teh. Arek nyokot sangu. Yes. Abah kan hayang bedahan. Oh bener Jangnya atuh nama tuh. Ku abah di daguan dia. Ayo siap, ayo. Kade jalan ulah rurusan teh Jang. Mohon bah. Abang bari nungguan dunungan ka dieu. Sugan barengan jeung ente. Sebuah oge bari jeung teu daang kejo oge kue nang di dunungan dan ning loba asa sebuah beuteung deui ya. Gogorean heula ah. Saran lian heula we gara-gara capek ya. Meupeng dunungan eueuh. Adek nyaran deui heula ya. Sakedeung mah. Kok gawe. Bukan geus berhasil. Kapanan ini gawe teh asa eueuh euy. Nah itu. Aman, jadi gawe. Kamana si adik teh goblok teh. Ini gawe teh. Keparek ke memejeuhna jalan. Anjir sia. Bener si adik kamana goblok teh. Tadi nu nganter mah ku anjeun nganturan. Kamana budak teh. Bener si adik. Kamananya. Bener eta pegawai nama aya goblok. Kamananya. Anjir si adik teh. Si Bagong geuning keur molor. Alah, ieu jelema anjir, bener geus dianturan molor.
pegawaian kieu aduh aing kudu dikumahakeun ieu pegawaian kieu catat kitu ku aing aleg pisan digawekeun yang adon molor di palaban molor sangkurileung we goblok si Adi teh kerek molor meureun tadi ieu mah anjing ku aing kudu dikepah ieu mah ieu Yan aduh sia iya nu aing ya tong jago sa ieu nu aing mah goblok teh nu aing mah jok sanu sia goblok teh ngimpi wah bener ngimpi Yan goblok sia molor Kang bantu kalah molor sia mah ih makan kumaha sih gogoleran teh nungguan akang teh dalila make aing kudu itu tungguan pan aing mah cenah nungguan cenah geus lain sia cenah diantar langsung molor maksudnya arek picaritaan ka akang teh ingus menang opat kotak Kang ieu teh aduh kumaha keun opat kotak geus dibersihan geus menang opat kotak nungguan akang pan arek ka dieu ini asal lila budak oge karek balik nganteuran tadi akang jadi kieu Kang urang teh urang teh geuning ieu teh sawah teh geuninganan goreng Kang seencan buahan oge geus daun teh ku hama urang teh ngomong ka akang teh arek menta meuli jeung nyemprot goblok mun kitu carana mah berarti rugi urang jual we sawahna ku aing jual atuh meureun kitu mah meureun nyaah Kang apaan geus goreng aja goreng mending dijual aing goreng teh ieu mah maksudna lain goreng dina urusan melak ieu nya ieu mah hama we kudu disemprot ieu mah angger semprot kudu biaya aing keur eueuh duit nya kieu tuh ieu mah urang boga kawauhan ada kan usaha teh lain dagang wae lain naon teh lain digawe wae lain bisnis wae anu cara ditarekahan teh dan nyawa ge sabab juga usaha Kang urang tarekahan kan bisa saha tuh sugan tepatnya urang wawuh lah apal dudukun meureun maksudnya ima lain masalah dudukun ima geus batur geus loba contoh anu sarukses ku eta dina urusan nyawa jadi alus panen teh alus Kang gitu mun caya jadi ayaan gitu nyata mungkin jajan jadi ayaannya anger kudu diikhtiaran mah ku urang keneh cai mah anger aing biaya yang geus sakieu tuh geus sok sambutkeun jelema mana aing rek balik atuh siap beresan aing tadi mah beres kumaha ke beja ka aing amunnya bener meureunan kudu ngamplop sabaraha meureunan urang mah kieu we supaya sawah urang halus deui gitu Kang hama eueuh intina urang mah geus nyemprot soalnya geus obat semprot geus biak barat jutaan aing mun geus lieur obat kotak dijual ku aing nya apa Kang yo aduh sawah jadi ruksak ieu hama teh nemen aing rek balik ya sia uruskeun sok teangan jelema pinter eta sok beresan atuh siap kitu mah Kang ayo balik ayo Kang ayo sok sia digawe deui ayo siap Kang goblok aing keur hees ganta lain gunungan aing hampir di kanca tah aing ruas aing jadi era goblok budak kemana dia teh euy ka balik aing dicari kanan goblok adege untung eueuh budak aing beudaya mah era ku budak aing nyamperkeun Kang Yayan sugan nyahoeun sagalana naonna teu da dunungan geus hayang dijual wae sawah teh dah goreng wae nyawa teh aya dengan tuh disaungna coba ieu rek kumahaan coba ieu caina eueuhan ya di mana naik alus nyawa teh aing separuhnya sakapeung maka dunungan teh kuat sararaat ieu arek kumahaan di mana rek alusna sawah cai ge eueuhan yo sawah teh mending jual ke urang ya di Kang sok sakit abdi yang berarti dahar ya daripada garaga wae nyawah geuningan batu gegaraga mending dijual wae nama sih tapi yang jual mah jual wae pun geus proyek urang geus sawareh di ditu ketika calebek sakit ya aku dijual kan wae mah batu gerak di jarwal ieu mah sabaraha ieu mah nuturkeun harga mah dari abdi lagi Kang komisi sesuai jeung harga mah pas maka geus dipikiran heula ka barang heula jeung istri tah berarti harga mah engke can dubuknya ieu mah karak ieu mah badami bener satu lu arep abdi pek dijual gitu nya gitu bisa urang saro kan beda deui bisa urang jual ku urang kan kudu bejalan ka pamajikan yang mudah-mudahan we pamajikan setuju maksudnya gampang ke tinggal ngasih modis harga bener
Punten. Angga. Kang. Dong. Sok jadi dia. Kieu Kang, urang teh kan dunungan teh karu sakapeung karunya nyawah teh jeung maksudna kan urang ka Akang teh ditelek minta pendapat, minta solusi. Itu kumaha maksudnya nyawa teh supaya dunungan teh urang geus sagala kabisa urang diketrukeun Kang eta sawah. Ayeuna kieu ya. Solusina aya di abdi sadayana. Mending ku abdi di peser we. Bejakeun kandungan di dinya. Maksudnya kumaha? Maksudnya kumaha Ku Kang? abdi di peser. Sawahna. Oh, da emang aya cariosan bade diical sih ku dunungan teh. Sakantenan jeung si Akang ieu da bade diical. Nu Akang ge sakadina mah kan kieu Kang. Aya dunungan teh geus we sakira-kirana nyawah untuk beres wae goreng wae mah urang jual we ka abdi teh nyariosna. Ai ku abdi teh ditahan. Tahan heula cuk urang teh, Kang. Sugan aya bisa urang ka Kang Yayan ka ditu, da Kang Yayana ahli dinu urusan nyawa. Sugan Angger ahli oge ye teh nungguan. Kemudian orang heueuh kieu nyetak kitu. Heeh. Nyawa teh goreng mah tahun-tahun ieu mah teh kunaon mah bingung. Urang geus kuning jeung pamajikan hayan. Heeh. Bener Kang. Pamajikan geus oke jual tinggal we. Ayo geus tumbuh Tah kitu beneran heueuh atuh berarti bebarengan jeung Akang urang jual gitu. Tanggal saya mah kieu. Da ieu mah nungguan keputusan pamajikanna. Aya man di dinya jeung abdi urang kadungan di dinya. Hayu atuh Kang. Ka imana supaya beres. Urang pendakan dunungan abdi. Ketika komunikasi jeung pamajikan urang beres ieu. Ada orangnya kayak bebeja kadunungan nu Akang oge rek dijual gitu. Kilo wae geus urang teh. Atuh hayu kitu Kang, urang anteur lagi ya. Ayo. Si Akang ya. Urang ame jelas. Ieu mah paling tungguan keisukan bageto. Mun keputusan nya. Ayo. Ayo. Ayo Kang. Yuk.